Tah kusabab teh pina teh geus bingung nyieun dengan sangu naon deui. Biasana ieu teh ninyu mie teh kusorangan, ayeuna mah cenah wayahna kudu dipake 3 poeeun. Jadi wayahna cenah ayeuna mah kudu digoreng ame aya keur isuk jeung pageto. Kapanan biasana mah ninyu mie teh saharitaeun, ayeuna mah bakal mahi 3 poeeun. Nah cenah teh pina meuni kudu mahi 3 poeeun kusabab jatah ti salaki teh geus beak dipake mayar ka Bang Emo. Jadi ya sudahlah urang nyieun heula dogmi ayeuna mah. Nu penting mah aya dengan sangu keur ayeuna isuk jeung pageto. Bae wayahna saaya-aya damonganna mere jatahna ukur 10.000 sapoe. Jadi kieu we ukur mahi keur mie jeung endog. Tadina rek meuli tahu jeung tempe tapi atuh da asa meuni bosen. Jadi cenah ayeuna mah rek mie we jeung endog heula digorengkeun. Daripada engke balik di budian cenah heg muru kusunu erek kumaha cenah jadi we masak saaya-aya. Tadina mah moal dipasakeun erek di dahar kusorangan tapi da kumaha sebagai istri yang solehah jadi sok ingat we ka salakinya oge salakina sok muru kusunu wae.